Parios bilih dina hati urang nyimpen keneh kepentingan salian ti miharep ridho Allah gitu. Salian ti ridho Allah mah teu diarep-arep. Margi jalmi bakal kaombang-ambing di akhir zaman ketika jalmi teu gaduh kemandirian akidah. Jalmi dihijikeun ku kepentingan kan. Ketika jalmi gaduh kepentingan artos ngahiji jeung jamaah nu sami-sami nyiar artos gitu ya. Jalmi nu gaduh kepentingan sakti ngahiji jeung jamaah nu ngajarkeun kasaktian gitu ya. Pokona mah jalmi dihijikeun teh ku kepentingan gitu. Tamatak parios target urang nganterkeun diri, target urang nganterkeun kulawarga, kadituna target urang nganterkeun umat dugikeun ka kumaha cing, dugikeun ka gaduh kemandirian akidah eta teh gitu. Kan kabayang ngan tujuh pemuda eta teh tutunggu raja gitu ya. Ayunan kaayaan sanegeri antos jelas-jelas kafir gitu. Lamun teu gaduh kemandirian akidah da moal kieu. Nun Gusti bade dicacag di walang-walang, bade disangsarakeun, bade dipejetkeun, bade dihesekeun, bade dicapekeun, abdi ridho. Kitu ikrarna teh. Satos kitu we ditapakuran ku ilmu, mustahilkeun anu pasti mustahil. Gitu maksudna teh. Da pangeran urang teh welas asih, da pangeran urang teh adil, da pangeran urang teh beunghar, da pangeran urang teh kawasa, da pangeran urang teh bijaksana. Ngantong maka dikapayunkeun eta mah. Kapayunkeun mah ikrar we. Nun Gusti abdi yakin ieu ajaran teh bener, demi Allah ku abdi dicepeng nepikeun ka maut kitu ya. Bilih abdi bade dipejetkeun, bilih abdi bade disangsarakeun, bilih abdi bade dihese capekeun, abdi mah ridho. Asal anjeun ridho ka abdi ku nyepeng ieu ajaran. Ijabah moal ada mustahil ya. Ngan ngabuktikeun kemandirian akidah teh kitu. Henteu hese saeutik ngeluh, sampai saeutik ngeluh gitu kan. Atau mah atuh tebih keneh gitu. Lamun dibandingkeun jeung 7 pemuda nu arasup ka jero buha mah gitu ya.